Sahabat Rama, saatnya cangegan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana KB. Ari mama teu kuliah, kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh, nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngarana teh sentek tah. Urang mah sok dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh. Kan mana can ngobrol, jago mana teh naon? Sorry, saya mari kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokona mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak, Nah, kunaon kitu? nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah, terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu alusnya, Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak. Mau melaporkan kebakaran, Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200, Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus terang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah tementana naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel warisan, Pak. Nah, hari maneh bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralu upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Gampang. Kieu we ye. Teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel.
bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami dehnya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh gitu mah. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Karena suruh hiji. Kela Kang. Nah, aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan pugu keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya, tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan cak situ gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laler heuh. Nya, Tingali ya. nya, terus rek dikumaha kan eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Teu bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Jung. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas, Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana, pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Mohon Kang. Bapak teh leres, bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu leuwas. Uguh we pa da abdi mah leuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Abdi anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh, Pak. Mangga, Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dieu geura ulin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk. Lieur ah. Taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV.
daun nata negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belagu kah. Dari Telkomsel. Udin, Naon emen? cik, orang rek nanya, satu naon anu paling sehat-sehat na? Apa tuh? Eta 14 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Tamai satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Ya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Sae Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teu milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pangmalikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. nya. Heeh. Ayeuna rib balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Sahawai pesertana anu hadir. Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Nah, hari kitu make jeung ieu kunaon kitu? Sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Meungeus ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain lah aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna kitu Pak anu ngalahangan dina rel. Henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, bibi ge teh hitut. Da Udin oge teh hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da aing ge henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos
akinya. Nya seperti aki. Muhonya seperti aki, beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta gening mancing dina panci. Geus meunang gitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucung ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh dihareup ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, bade ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Den, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Punten Pak, Mangga. dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Layan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Jek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Maneh pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaedna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus, nah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaedna ti Soledad, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, ampun pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngajang ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados biasa kenalan sareng Neng.
Telkomsel. Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tah ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup samperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jirok sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Gak apa euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua aya godegan. Lain Sarua artis. Taruh Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. lain kan bedana ya ge. Geus elahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa janten ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh banyak. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ngali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok aya mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya palakutra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru, Jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya.
Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sanguli lila teuing. Ulinnya. Teu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus, paling engking Bu. Ulina ka bumi nyedak sanggunalan. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, orai. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum mana mah? Mana datang ujuk ngomong sebelum? Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna awahna naonan. Emang kemarin nginjem si dinaon anu judulna naon kitu Din? Kala, ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mah? kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mah, ieu mah. Apanan kipas teh mah? Jadi kapaksa sidah Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Sahaja dengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din! Udin! Naon mah? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa aya mobil. Hayo kasabat di. Henteu mang, Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo mang, ka Buah Batu. Ye. Mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna mang, angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, nanyakeun Bapak Wing mah jagoan sia. Bapak Wing mah polisi kan kamari oge nangkep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamar ge ngahukum mati teroris. Nya jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, Naon
Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalan. Nah terus kumaha? Heueuh rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning keur usum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandang teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanieu nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Salpatu. Mang. Hop pulang mang hop. Aya naon? Iya mang. Pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya, kumang diwawalan samel geura bibirna. Make sangu atuh mang aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS segalawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, mang, teka rem. Teu naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ya kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Muhun atuh, daya sabelahnya anu rusakna. Ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh mang, meh pasnya. Aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan keneh. Tati saleh atuh. Tati saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamau, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng mau, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel, tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta mung bakal eleh. Pami bade ngala gajah mah rada sesak, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos, cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak.
Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Har gening ieu mah rapot anu bapak. Nya, ieu mah rapot bapak baru sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Sim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masing regreg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we Bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin teu. Dari Telkomsel. Tah Pak, ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon tah dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya ulah Surabi atuh, panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing, Jang. Aki masuk aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nyaan disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guide.
Daniel. Naon anjing? Adio anjing. Sia nyawa teh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing. Anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi ka gedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisi siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Uluh nah habat asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung urengi, sareng rambut nanggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon maneh di dieu? Abdi mah bade mirerean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah akan tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang
Akang mah moal asa-asa ngagantung diri nih. Eta mah langkung akang mah maot abi mah tiasa mileran sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan, Pak. Ya, ditilang saja ya, Pak. Ini surat tilangnya, Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya, Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mau jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat, dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah, kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah. Tong digambaran ngewa. Nah, kunaon kitu? Era. Kunaon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya ke balanja. Ya, adeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup ke sabulaneun. Ong boros sabulaneun, Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis ti akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender. Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motok kopi KTP nya punten. Payuna we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Teh sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta? Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten, ibu teh heureuy nya. Memang, saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Heuy, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? heuy ngatunel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ye, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Mun eueuh ka era maneh mah jambu monyet. Nah kunaon gitu Jagong? Eta coba si ki hiji oge mun ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon gitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da ku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik.
Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataikan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, cacan tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bereresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun parabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ilomari. Cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh heula teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. Waduh. Allah sihungna para rajang. Eta bagong udah kuring lompat lah saterkebok. Ngabretek urang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya, terus. Ya seding terus Pak, terus. Nah, di Bapak kita mundur teh kakak melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Ni mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun, geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangihkan. Mangga wae Bapak upami bade naik, mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh kitu mah. Hayu Jang urang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyarios naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peunteuan 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung awan nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung.
Maksud mana ibu bodoh, Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong dugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon mana ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, mana teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker mak. Kernaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngaduka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngaduka leci na jeung saha gitu, Din? Sareng aki mak tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku majikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Uyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Geus 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, batal ream. Nya hoream atuh. Kira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu, Ici? Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah, eta mah teh sabaraha, Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pieu.
Henteu, ngancingir lengan anu katuhu aki tah, misalnya hungkul. Terus anu aina kumaha Ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neueuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali, mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel.